lillahi lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maka deui wiridanana tuh di bulan Rajab hayang supaya kos Kangjeng Nabi bisa hiber maca sholawat. Baca sholawat sampai sapeting 4444. Tuh sia mah hiber hayang dibere 4444 geus teu ti heula we goblok. Hayang nama meureun baca sholawat tilu haju hiber mana aya. Saya sholawat salawat tasbih siap-siapkeun. Jang isukan talina kencengkeun loba boga tasbihna. Geus aya batur hayangan jual. Lain tasbih jualan tasbih. Nah, sholawat teh cenah nu mana? Nu urang resep eta akur jeung urang. Obat ge. Ieu obat bagus jeung dokter ieu obat bagus can pugu akur ka jeung urang. Darahna, tensina kan diakurkeun heula. Ternyata oh ieu mah paramek akurna, nu ieu mah bodrek, nu ieu mah prokol, nu ieu mah itu padahal mah kolot tapi bodreksin beda. Atuh geus kitu bae pengobatan mah aneh. Ieu sih mah make bodreksin cager wallahu alam. Aing asal bodreksin cager. Berarti jiwana kanak-kanak ke budak. Nah baca sholawat loba-lobana. Tok ngeunang bae urang saminggu dicoba. Cek kiai sapoe sapeting 4444 aing laksanakeun urang saminggu coba urang kikituan. Aing hiber tante. Ieu mah keur dongeng doang ulah maca sholawat hayang bisa hiber atuh ulah. Hayang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Geus menang ridho Allah ku Allah dikumahakeun ge kumaha. Ulah bisi boga urang maca sholawat dah hayang bisa hiber ulah. Hayang teu teurak ditembak ulah ja paeh-paeh bae. Hayang maju usah ulah jam maju usah dengan ngadon ulin doang. Jauh duit nu aya ge tilok dibangunkeun ka masjid ka mushola tilok. Ieu mah cenah ulah mah cenah hayang bisa ibadah we cenah ieu naon supaya maju usaha. Nu aya ge tilok. Berarti ngabohong. Mentak lolobana pang gede-gedena ngabohong mah pedagang. Sebabna ka kiai minta doana supaya maju cenah jang ibadah. Boro-boro geus aya mah hati. Ih lain ka kiai masjid. Sia mah ka aing suuzon bae goblok. Masjid salat Haji Salih. Nah, maca sholawat nu loba. Berang penting baca sholawat bae deuk sholawat munjiat, deuk sholawat kamilah atawa nariyah. Nu kamari sholawat nariyah teh horenganan ciptaan Ibrahim At-Tazi. Makomna di ditu di Maroko. Masyaallah di Pes. Nah, eta nu sok urang dibaca Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman nasina Muhammadin la tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurbat tuqda bihil hawaij tunalu bihil raghaib husnul khatimi wa yustasqal ghamam abah madi dieu ngaijazahkeun wa yustasqal ghamam biwajhil karim kamari ngadeng itu wa yustasqal ghamam picung gentur mah wa yastasqil ghamam kula ijazah dipicung yang baden wayastasqil ghamamu yang nu wayastasqil ghamamu tapi kiai-kiai nu lain diurangi wayustasqal ghamamu lah cenah daripada kitu mah kula moal maca tolol teh coba diributkeun wayustasqal jeung wayastasqil moal maca ieu mah aya ge deuk wayustasqal penting maca ieu mah lain riweuh kieu mah ngadengeuna ge moal maca baca dek wa yustasqa mangga wa yastasqi mangga kula ijazah wa yastasqi dipicung di guru kula keresek lantaran menang dipicung gentur wa yastasqi di dia abah mau wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli mati wa nafasin bi ari kulli ma'lum lobaan wa yustasqa nu maca di wa yastasqi ternyata di Maroko na wa yustasqal ghamamu
Ibrahim At-Tazi. Jadi Tazi itu ya ngaran lembur. Ibrahim urang Taz. Geus eta teh salah ngangaranan kudu nama sholawat At-Taziyah, Kamilah At-Taziyah. Kulantaran zaina di ditu dicecekan jeung takna dicecekan ke orang Indonesia berarti sholawat Kamilah An-Nariyah padahal mah Taziyah. Kitulah surah Syekh itu Abdul Aziz Al-Kubati ngan kulantaran geus tenarna di mana-mana nariyah tuh masalah sebab ieu sholawat bagaikan seuneu dina pada panas bisa ngahuru kasalahan-kasalahan ngahuru dosa-dosa ngahuru kabeung berat sok lobakeun geura-geura maca sholawat eta hampang awak hampang sholawat eta mah ngan panas memehna sebab eta sholawat beda tamah beda sholawat eta mah dan mandak nu geus ijazah mangga baca nu encan ijazah kukula diijazahkeun sekaligus kabehaninya sholawat nariyah atawa taziyah diijazahkeun ajaztukum mobil tu nikah ya saya bisa nang nikah doang nah baca saloba-lobana cenah kiai teu bisa sampai ting 4040 sebetulnya saminggu atuh saminggu 4444 kiai kok eta 4444 emang kumaha sih bisa bilangan kos itu sholawat kabehna aya 4444 sholawat kabehna sholawat dipuat di Dalailul Khairat karangan Sulaiman Al-Jazuli kamari jarah ka ditu ka Marrakesh ka makom Sulaiman Al-Jazuli nah eta nu ngarang Dalailul Khairat cenah kurang mah moal maca sholawat nariyah lah deuk maca dalail masalah dalail sholawat nariyah panjang ting cenah nariyah mah kula mah deuk Ibrahimiyah bae nu sok dibaca paripal memeh ngaji teh ayo sholli ala sayyidina Muhammad wa ala kama sholaita ala kita ke panjang ting cenah kieu kula mah deuk Allahumma sholli ala Muhammad bae masalah da cenah kula mah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad ge bari ngedeng masalah cenah kula mah bari ngedeng ge lah deuk sameunang hayu tungtungna teu maca ieu teh jelema tah asal geus ka dieu ge nyedak kana moal maca lain ngawungkulkeun dibagus-bagus edahan direndah-rendah ieu teh mutiara eueuh hiji mutiara anu ditembrak-tembrak di sisi jalan sanajan loba tukang cincin hating lain mutiara di etalase moal aya mutiara mah dikeundeuna ge di wadah ke lamun anu nanyakeun ge dileubeungeut misalnya Haji Pendi di Jakarta nanyakeun mutiara beungeut kieu mah potongan mali keluarga beungeut kieu mah alah paling hebat ya beungeut kos kieu mah ieu mah Sulaiman Kurdi bere. Oh, bu nanya apa Pak Haji? Nanya mutiara. Enggak ada juga Sulaiman Kurdi. Yang mana? Torojol teh bener. Si Sulaiman dibikeun. Tah, nyana geuna leubeungeut. Oka surang di Mekah ieu mah bangsa beungeut 10 real 20 real mah dibere. Tapi lamun tagog beungeut teh bangunna bener nya dibere. Nih 2000 real, 3000 real. Nu leubeungeut. Urang neangan kokan asli di Mekah di Madinah jeung Haji Pendi tek-tek ceuli datang ka manggih. Nyana neuleumpangna leumpang nu sugih kan lain kitu. Ai beda leumpang nu sugih mah tenang gada. Ieu mah rusuh. Saku masih caplin. Tegep nu sugih mah leumpangna tilok rurusan kos kitu. Dijauhkeun deui wah ieu sugih ka juga. Beda lirikna, beda leumpangna tenang. Tilok teter-terkan kos kitu. Nanyakeun kok kanu asik moal aya tapi lamun teh jeung nyana aya eta ka modelanana ka kos nah ieu mutiara ge sarua urang lamun sholawat teu nganggap mutiara macana sambarangan tapi lamun urang nganggap ieu mutiara masyaallah mandi heula urang lantaran tas jeung pamajikan ya pasti mandi lah lain baca sholawat berarti tah mah baca sholawat khusus mandi nawaitu lamun beuting nawaitu ghusl lis salam wal afiyah terus urang wudu suruh salat
maca sholawat ieu mutiara mun urang teu nganggap bahwa ieu sholawat mutiara urang sambarangan maca tapi lamun ieu lain sambarangan ieu mutiara loba waliullah ku maca sholawat ieu bisa nyaba ka alam malakut loba waliullah ku sholawat ieu bisa naon kitu ngaranna dibere ilmu laduni loba wali-wali Allah sholihin naon eta anggapan sholawat ieu mutiara lamun teu nganggap sholawat mutiara urang api lain bae tapi lamun urang maca sholawat nganggap ieu istimewa ieu mutiara teu sambarangan jelema boga sholawat ieu jeung teu sambarangan jelema bisa maca sholawat ieu jeung teu sambarangan jelema mun maca sholawat ieu dibere maziah lamun teu nganggap ieu sholawat mutiara moal bisa tapi lamun urang nganggap wah teu pati-pati mantap beda urang macana ge cara nuh maca sholawat teh lah ancan ang baden mun maca sholawat ancan kadenge ku urang ancan 11 memeh Jumat teh kadedengekeun bae maca sholawat an halu bihil qadu wa tanfariju bil la ancan sebab naon geus nganggap mutiara urang mah lain bang Allah Aisyah baca naon sholawat kan gitu amat Allah udah ngomong teu anggap jana teu anggap naon sebab teu anggap ngalamun nganggap mutiara mah kan masyaallah alhamdulillah bisa 11 ge luar biasa Allah ningalikeun memperhatikeun jeung ngadengekeun ka sholawat dimumule ku urang geus tamat 4444 waduh aing ge dibere kuat ku Gusti Allah ngaluarkeun duit kade ceng-ceng sia yatim kan nah ya dibere tah 1 juta yo sia yatim piatu ya 1 juta sia abi mah rangda ye abi mah rangda ngorak nah 5 juta sia mah coba nomor SMS sabaraha sia mah sedekah teh sok aja efek samping tah ieu anggap mutiara sebab gue lagi sok ningali jelema maraca salat teu nganggap mutiara naonan anggap mutiara lamun urang ngangkos urang boga wiridan naon gara-garana hizib teu nganggap mutiara malah naonan urang boga wirid ti guru al ayat saayat 2 ayat tapi teu nganggap mutiara naonan komo ieu mah wahyu anggap ieu mutiara wah ya Allah urang apik macana moal kebel karasa ku urang nah urang baca sholawat di jero bulan Rajab dari khusyuk anggap sholawat ieu mutiara ulah nganggap sepele ka sholawat lamun urang nganggap sepele asal maca bae mal karasana naon tapi urang dianggap mutiara masyaallah kari urang ya Allah ya Rabb dibere bisa ieu maca ieu dibere kuat ya Allah lain abdi nu misakeun jeung lain abdi nu nguatkeun Gusti ya Allah abdi geus dibere karomah ku Gusti dibere karomah teh artina kamulyaan bisa maca bisa kuat eta karomah nu mantak urang neangan karomah teh lain kudu bisa hiber urang neureun karomah teh lain kudu jelema bisa ngapung lain bisa silem lain karomah nu paling hebat diri urang dibere daek salat eta karomah ketika urang salat ya Allah ya Rabbi Gusti ieu teh nganang Gusti salat abdi dibere kuat batur nu garaga ge teu kuat abdi bade dibere kuat berarti abdi geus dibere karomah ku Gusti aing wali ieu tah aja sok tungtung da jora jasa sia mah sok aju ngawalikeun maneh ieu keur carita penghormatan ti Gusti Allah urang dibere kuat salat dibere kuat ieu teh urang dibere darah rek ngaji ieu karomah ti Gusti Allah katangga urang nu gagah nu gendut anu gembul teh daekeun ngaji urang mah anu dahar hese tapi ngaji ieu meureun ku gara-gara hese dahar jadi ngaji karomah ieu ti Gusti Allah daek ngaji diuk set ngadengekeun lamun lain boga kamulyaan ti Gusti Allah mal kuat nah hayang nyaho ka karomah urang dibere daek ibadah eta karomah paling rendah paling gampang paling deet eta adalah urang dibere daek ibadah eta karomah ti Gusti Allah hayang nyaho karomah mata eta kos kitu ngan haju ulah sok ngawali-wali urang kasalaman da jeung tetangga urang nu teu salat sia nyaho ka wali
naon nya deh wali mah kudu boga karomah sakumaha nabi kudu boga mujizat mana sia karomah sia teu salat aing tah dibere karomah ku Gusti Allah daek salat eta wali aing ye cak anu disasalaman teh salat sia husutan teu tah mun pelbah husu aing henteu teu lain karomah tah mah kos kitu mah penghinaan ti Gusti Allah kan sia pinter amat ye daripada sia salat teu husu mendingan aing teu salat waduh jadi ribut tungtungna nah geus ulah gaributkeun salat jeung teu salat pokona urang dibere daek ibadah ieu adalah karomah ulah hese-hese eta kos kitu karomah paling rendah tinggal diperbaiki salat urang diperbaiki ngaji urang diperbaiki engke karasa aya perbedaan nah ieu mah sakadar pangeling-eling isuk tanggal hiji Rajab menurut falaqat isulamun nairen isuk tanggal hiji adapun anu nanggalkeun minggu dan mangganya ngakeun ieu mah kula berdasarkan sulamun nairen isuk mulai isuk urang puasa 27 mun kuat leuwih bagus asa ulah sebulan kurang sakumaha tadi sakuatna urang mudah-mudahan orang gabehan diberi kuat diberi daek diberi ikhlas supaya puasa orang jeung sholawat orang ibadah-ibadah nu lain bisa ku urang kapanggih di alam akhirat sehingga jadi jembatan keselamatan orang di mahsyar nepikeun ka surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun tadi Kiai Aliuddin Muriangna parah guru kula ngamimitian ngaji alfiah tahun 80 pasaran sekali ya beja ka abah dek ngaji pasaran ka mana kadinya teh ka Pasir Gadung ka Kiai Ali geus teu naon kadinya mimiti ngaji alfiah kaharti jasa ngeunaheun surahna jeung emang pinter mimitian ngaji alfiah tahun 80 awal Ramadan. Nah, tidinya langsung ke Garut 80 akhir menginjak 80 hiji. Nah, jadi ngamimitian ngaji alfiah di almarhum Kiai Aliuddin. Hebat alfiahna alfiah disanja. Maot kamari mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun tur dicangkeun kuburanana dijadikeun sinar ibadah jeung ilmuna sehingga aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala menikmati kesenangan